teh tapi ada ararun gitu geus angkep gitu teh. Ulah mangus alus gitu dah kai herang deh. Kancing kamarana jelema teh eueuh gitu. Gawe anu ngarit geuning anu urus areueuh. Dam lain haji teh panerek samahan bana itu teh euy. Terus ai kamari teh wajo teh nawarkeun emai sugan teh urang dikan heula urang tawarnya aya atur aing ayo dam aya padap wah naik naon ya haji makan yuk lain haji depan kamari teh dewa nawarkeun emai ka haji aya ngirikan heula ayeuna teh kumaha moal dijual mah ieu teh mah teh nyari ka haji mah ere haji kabeh ge rek dijual dawa ieu aya itu aya kan asa ka haji mah meureun diborongkeun kabeh oge kitu mah lain eta wa hayang sabaraha hari teh kabeh ilmu itu ari kira-kira kitu mah beunang murah gitu tah ku haji ge beunang dibayar ari kira-kira ka hati mah bari murah gitu ari haji meulina rek diborong kabeh erek hiji meulina lamun we meureunan kabeh nya urang ada dikurangan hargana ge ji gitu lain ieu mah wa kira-kira ieu mah eta lamun diborong kabeh ieu kabeh pokona mah geus sabaraha ieu kira-kira haji wani sabaraha ieu tanu ieu lain ari ge beunang mah heuh ieu meureun wanya lamun kitu mah meureunan beunang samet saperak gitu keun wae tanu ieu tah keun jalu ieu ari haji ieu teh badag dina meuni koret-koret teuing me badag kur ditawar 1000 perak bener wae atuh ji nah euy da haji teh asa geus mahal ieu teh nawar teh rasaan mah kurang kumaha euy cing balik atuh ji mah nya me badag cek kur ditawar 1 juta cing kira-kira ieu carana mah ngajari dijual ji da haji mah geuningan katelah haji koret menawar me oge ku itu atuh hek wae ari moal dibikeun mah balik we haji mah jor we rek mantok mah dasar haji koret nawar me oge ukur 1 juta dasar haji koret laina eta wa ajo eta dumasa kitu dibikeun eta padahal nawar mah kurang kumaha haji eta nawar ampun deka aduh euy geuning aya SMA euy salila wah lila syukur kada ieu mah hampura nya hajinya hampura alah euy ampun lain ieu tas di mana ieu teh haji teh tas di dinya terus mah tas nyilikan doma haji teh lain haji mah make meuli doma ayo uing kamari gawe teh bayar wah anjing ieu tah alah euy kamu teh membangun rada jauh ieu mah di Amerika ieu mah euy deka alhamdulillah pamijat teh jeung haji Pak Haji abdi mah hoyong silaturahmi we ka Pak Haji teh sauna Pak Haji teh sok seueur sampai serbana itu abdi kalaresan bade ngical ka Pak Haji manawi kahartos ku Pak Haji ku abdi gitu. Waalaikumsalam. Seueur tamu geuningan adi. Tah maka aduh Haji. Mohon. Tok tarik rengnya jadi boleh datang. Mohon. Alah nah.
mawangkong nasuna ieu teh asli ieu teh di Amerika lain ieu teh da isa kanyawa haji mah anu kieu mah urang Amerika euy haji kumaha kalakuanana urang gawe kamari teh dibayar-bayar kalah ka arek meuli domba cenah nawar kumaha nya mana teh haji mohon Pak Haji abdi mah asli mah di Amerika kan abdi tos ngalih di Canak ku Tuang Rama ka Jakarta di Jakarta teh abdi teh di Canak di ngalih ka Cianjur di Ciluncat kampung Ciluncat maksud abdi teh ka dieu teh sejak silaturahmi sareng bade ngawiskeun gitu kalasan abdi teh gaduh bana gitu abdi teh gaduh pabrik gitu namanya pabrik coet pabrik hawu pokoknya mah bangsa ning tina taneuh we gerabah gitu pan haji masuk ngabanar manawi haji peryogi ku abdi bade diical disuplai kanggo ka haji gitu nya syukur gitu atuh kangulenya da itu tema haji yang mah naon we anu nawarkeun heureuk kamari jeung meureun nanya anu jual jaya buku bete karek balik nya tetas nawar doma ngan beugeun teu jadi haji manaon da meureunnan geus bana teh alhamdulillah kitu nya boleh geus di mana di meuni lah ieu teh mah beberapa puluh teh bana teh hampura ieu teh haji teh nya aya naon atuh di mambo batu ka dieu di haji pan kamari teh abdi teh ngajual takjil ka haji ka kuintal deuk haji tempo cenah isukan duitna tah ayeuna teh kuring teh ka dieu teh nagih ka haji kamari teh bawa takjilnya da sapoho haji mah euy itu engke we atuh tangkil mah euy pan haji teh kasemahan tuh jauh di Amerika haji mah marukana teh manehna ge butuheun ka dieu teh ternyata ieu haji mah geuning aduh da babaturan teh eta mah ujug-ujug ka dieu we nyahoon orang Amerika tuh nya haji mah kalakuan ai kurang tongoy we kayak ka dieu we kana bana ngadeluk ya ieu babayaran kamari kumaha ieu sawah can beres keneh wae teh make aturanan nah kabina-bina teh pan ieu teh duit teh jang mayar nah mani hariwang teuing buku haji teh ke boga share mah di Amerika nah can dibayar keneh eta teh akang teh sawah teh mun teu acan nya ceuk abdi ge kamari geuninganan haji mah kitu bukeun lah anu ditinggalikeun mah duit we tapi kana bayar di hese nya upaya teh haji nya alhamdulillah gitu haji teh dina waktu ayeuna gitu nya masalah dina babana mah gitu nya masalah urusan sawah pakaya teh kebon gitu bahkan duit haji masuk di bawah haji mah duit kita teu percaya malah mun diteuneuh di mah teh da pemakan haji mah cok korupsi nya eta mah teh gegemol we ku haji mah kitu saya tuh Pak Haji berarti abdi teh teu salahnya naluskeun ka Pak Haji teh nya alhamdulillah atunya cek aya ngajodoh we atuh mohon Pak Haji nya aduh mudahan saya ngajodoh atuh nya nu abdi itu nya Pak Haji nya itu lain dari itu Kang boleh hari coe teh tina taneuh iya tuh Pak Haji tina taneuh liat ini coe lain mana atuh ya teh Kang boleh sampelna contohna atuh lah coe teh mana hayang nyaho haji Pak Haji iya contoh sampelna teh Pak Haji coba tinggal ku Pak Haji tapi hai ieu nama hade cuet nama euy gining ieu gining ieu mah ieu teh buatan Cilungcat tapi aya nama bagus ieu bener le kualitas nama hade kepake ku haji kitunya kemah meureunnan haji udah kaborong teh ka Cilungcat teh kakang boleh atuh meureunya mohon Pak Haji mangga tinggalin berhaji bakal dikerenan kita teh padiang siapa pakai sekedar di mah ke bawah lah euy jahat deh kita coet euy meuli mah sabaraha ieu meuli aduh
Iya, udah lebar aja lah pakai beli cuek mencoba. Kita sabaraha mau beli mah. Ram, perenan gitu perenan aja. Bayar mua itu kawin kemarin teh. Pak Haji, Ari Kabi kumaha tuh bebayaran sawah teh ya teh. Ai ka abdi ye rek bade mayar moal. Oh lain le. Haji teh rek butuh eta coet teh. Meuli we 1000 manya atuh. Oh, mangga Pak Haji bade 1000 siki. Mun ngan murah we Haji manya. Oh, bae pokona mah diskon Pak Haji mah mun meuli 1000, berarti lebihan 200 siki nya. Berarti dia Pak Haji nya. Oh dia. Ya kata nuhun Pak Haji nya. Oh nyangakeun nya. Nanti Pak Haji ari Pak Haji ieu teh asa butuh teuing pisan ieu teh. Mending lumayan keun. Hor. Astagfirullah ya Haji. Pan butuh duit apa teh ieu teh Ji? Di rumah teh Kamari eta bayar urut gawe. oh teu boga jang udud ieu teh. Haji mah duit sabebedan aya bayar hese. Nah, tak percaya teuing ka Haji teh, da Haji teh loba bana teh atuh. Kira-kira bebeana ieu teh nu di babawa teh nanaon? Ieu teh kok ieu teh naon di jero teh da teu nyaho. Oh, masuk atuh bayar urang. Heuh, lah na teu bisi teu percaya mah. Alah, euy. Tengah jingjingan ieu.